kabelah dituna mah kabelah dituna geus datang ke hakikat nyahun. Tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jauh. Jadi geus jauh karena jati dirina geus jauh. Jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri, dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi. Ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma, assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, kabeh ngaromong kerikil, assalamualaikum ya Rasulullah. Geus nyaho kadenge hakikatna. Nu matak moal kaharti. Hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakedeung ku kula. Nah, aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat hewan mun urang mah naon ngaran? Tempat hewan da? Tempat hewan teh nu muroba ieu anu manuk segala gitu. Ke kebun binatang. Nyaja ke kebun binatang teh si kiai teh anu geus datang ka hakikat. Datang jeung murid-muridna biasa seserian segala naon. Ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana. Assalamualaikum ya Razak. Salam atunya lagi Waalaikumsalam. Muridna kaget. Jih, Waalaikumsalam ka saha? Waalaikumsalam biasa. Murid kaget kabeh, tapi biasa bae geus. Datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta. Monyet teh ajol-ajolgan cek kieu teh bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh mere tuh terus bae. Nyana ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah. Oh kitunya, urang inditnya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Datang dari ayeuna ka hiji tempat babarengan di dunia teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya. Eta kan kiai kieu bae. Cek ye monyet kabeh. Ye sia monyet kabeh. Monyet sia. Ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh di aman.